anak muda taat ke Allah secara optimal. Cacak mondok ge masantren geus embung da kumaha. Jadi lamun kuari hayang nyawa sabun masyafi ibadat tilate budak pesantren. Keluar SD langsung mondok ngaji nyana, diperbaiki Qur'anna, diperbaiki pembacaan anak, waktu sholat berjamaah kitu ban nasyafi ibadat rabbi. Masyhur bahwa nyana teh budak pesantren, santri. Oh, teu nyahoan HP santri mah. Teu nyahoan ulin santri mah. Weuh. Lamun hayang nyaho wali eta. Walinyi. Taatilah. Nu mantak eta budak ngora dipayungan ku Gusti Allah, nu taat ka Allah lantaran li annaha fis syabab asyaqqu ala nafsi. Taat keur ngora di jero ngora dipake taat leuwih berat ka dirina batan nu kolot mah ibadah kabehan geus nyebutkeun atuh pantes bae tereh modar. Kolot begitu kan. Kolot mah bener atuh dipapantes ku anakna ge bapak mah geus kolot wari. Nya geus bageur pantes. Tapi budak ngora umur 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai umur 40 tahun nyana aya di jero taat ka Gusti Allah lain bantrak-bantrakeun. Memantak eta budak santri teh mun paeh geus sorga eta mah geus. Sorga eta mah. Sebab nyana keur aya di taat ka Allah. Tah bangsa maksiat maling jambu guru leutik tah mah kitu mah. Leutik tah mah maling lauk buru leutik tah mah. Leutik tah mah kitu mah maling mun babaturan leutik tah mah. Aja maling nu tatanggar ada ngagedean. Gusti Allah doaku. Budak ngora bayangkeun coba budak keur mejen resepulin dulu si tenen di pondok kaji betah kan mun lain karomah Allah mal bisa eta bentuk karomah teh budak leutik daek pondok tamat SD umur 12 13 14 nah daek asupun ka pondok daekeun haju nurut masyaallah eta karomah ti Gusti Allah ulah neangan karomah anu bisa hibar napak sancang ulah tah budak leutik umur 13 14 15 daekeun mondok eta karomah saat batur keur mejehna angkleng-angklengan sakola kejaranana dunia nyana justru ngaji saat 15 16 kerjana mangkat eta teh resep ulin nyana justru makin menjadi jadi ngaji saat 17 18 sampai 20 batur mangus boga sabarati iran bobogohan di SMP di SMA jangan mah justru nahan nafsu di pondok ku ngaji ku berjamaah lamun jah hayang jauh penduduk sorga tah budak tah budak eta penduduk sorga eta mantak ulah hese-hese mun dagang karung ku hari morosok betah budak santri nu umur 13 14 15 16 keceng-ceng ka dia keceng doakeun mengaji supaya dagang karung ngaji lalaku ayo doakeun beres nuhun nya cak budak Gusti doa nu tadi dicabut deui Gusti dicabut kembali aduh cak Gusti gonceng tidak ada perhatian aduh Gusti Allah ragu ya di annaha fis syabab asyaqqu 'ala nafsi disatu bahwa ada iman manasi fi jihadin eta budak ngora teh selamana babarengan jeung dirina aya dina jihad nafsu begitu nyana cicing di pondok sedih mah sedih terus we nyana cerik-cerik dipaksakeun jadi betah
menangnya nasa bulan 2 bulan balik ditanya ku babaturan emang sih mondok Aisyah emang sekolah cek jangan teh sekolah mangke boga ijazah kayak itu nih digawe sia nyawa ingat ku abaing jadi teu mondok bae ugus ya ku mah aturan sekolah teh lah ingat mondok bae lah jangan teh kaji boga mal boga ijazah sia cek babaturan kaji na aing mah ka sorga bae ulah leutik bisa ka sorga cak babaturan sombong sia kaji na aing mah oh nang satahun beda isinin teh budak anu sakola teh sebab budak pondok mah bik pake ka isin kadeleuna tegep ka masjid ka mushola muludan tegep ieu sakola henteu terus budang 2 tahun 3 tahun geus bisa nyana ilmu nang amrik itu anu lamun urang magaan pemajikan marah dah 100 amat ka santri memberhenti 100 kajana mah ngalojokeun urang ieu mah ti dituna cek urang teu lah bohong terus Nabiyatun manawiyatun suci amil kamang salafi lengkapin doang kapal manawi maksudnya naon jadi amil teh nu 100 dibagi 2 amal lafzi banyak 2 ya itu percaya itu majikan dibagian musalaki waktu tanawa sama taala sonaan dan warna-warna apa mila samai itu 13 warna jadi maksudnya 13 warna kabehna coba ini nanyakeun da kana sajen ayat 13 dengan 10 nya na teu percayaeun ka salaki asa dilojokeun bae rukun salat aya yang seberapa kalau namagan pemajikan rukun salat 13 dah kak manya 13 tetangga ge ngaji di batur cenah ge aya 27 ese magan pemajikan ese jangan pemajikan aku kudu bari ngarende neng anu eta naon ieu tah mas oh mas sabaraha gram eta ieu mah kakarek nu 20 ka aya nu 30 deui oh nya eta tah emang potonganna nu kieu tah mun kos kitu menurut ulah nu kos kitu giliran we pagaan amil 100 amil loba teuing jak kana aduh sawareh 100 teh 99 jadi budak ngora nu selalu ibadah ka Gusti Allah selamana jana aya dina jihad perang merangan nafsu saat batur sekolah SMP nya nama di pondok baturna sanajan sakola ge loba kembang mata lalagaan hurai-hurai jeung babaturan SMS-an terus bae bobogohan mulai geus di SMP geus teu aman geus indungna teu aman bapana geus teu aman budak mah di sakola di pasantren keur nahan nafsu babaturan aing ieu ngabejaan bawanya namun bobogohan aing mah dipasrahkeun bae ka Allah perangnya terus ke SMA geus lebih brutal permainan budak geus dewasa tu kadinya nama nya nama keur mejana nguyak-nguyak batul muin Masya Allah takrib geus dilalab sapindah geus dijadikeun coel gunyan kuari geus aja batul muin eta kan menang riyadhah hasil riyadhah ngajar nafsu saat batur-batur da di sakola ehyak-ehyakan teu puguh maksud sakadar hayang ijazah bari can jelas ka dituna mun pae saat eta neraka tapi ieu mah di pondok masyaallah pahala keur meujeun kos kitu bae masyaallah kari mantep jasa ya Allah tadarrujan keur meujeun kos kitu keur meujeun leungeunna tambang daya tambang lu tumbung dia jadi kos kitu nasribnya jadi blon budak aduh ya Allah ya Karim tuh keur meujeuhna ngajar nafsunya sok geura
Namun ditanya Aisyah emang teu resep ka awewe, aing resep atuh jasarua aing ge jelema. Boro-boro jelema embe ge resepen. Teu komo aing atuh pan sieun teu. Aing isin. Isin geunan ku ilmu aing. Wow. Masyaallah. Geus lain bantrak-bantrakeun. Aing teu pantes sebab ditarang aing aya Fathul Muinan manya Fathul Muinan kudu bobogohan. Ih, budak masyaallah indah amat teh sih. Aduh. Komo haji nyana ngaji tafsir umur geus 23 24 yang setan boga bebene encan yang teu laku teh lain teu laku aing isin loba awen hayangeun ka aing nambung angku dapat isin di otak aing aya tafsiran aing ngembung-embung bobogohan haji sia mal kawin tuh endeuh aing mah kawin aya nu tudaekeun ka sia wallahu alam ieu ge wallahu alam aing ge geus dibasarahkeun ka Allah bae mah cenah kudu kawin alhamdulillah cenah henteu lah puterkeun tasbih siap sok aju kitu eta teh ngajar nafsu di kumaha teh ka surgana tuh santri mah hayu paling dosa-dosa nu leutik doang atuh iya tuh santri mah ka awewe paling ge nya mah susuit lamun aya awewe oh geus moal di deketan bae nya mah muriang panas. Mata kali surga mah kos gitu. Isi pun bobolokot eta tuh ku naon kadang-kadang ku kesak. Aing teh di deketan awewe. Aduh wih, wahara jasa. Deket bae ge geus hareudang komo nempel meureunnya. Asana awak aing mah tutung meureun. Tah ieu keur carita salilana nyana di pondok pesantren Piji Hadi. Tuh mantep ge. Mana aya dongengna di lembur? Nu sakolah ju teueuh jeung awewe moal aya. Aya dongengna nyana teu heureun jeung awewe moal aya. Aya dongengna berarti kan sapopena maksiat. Kolot nu nyakolakeun anak kabagian maksiat. Kabagian maksiat ulah dikira kolot teu didarakakeun teh. Ji kok mau datang ka zina, datang ka kuari. Datang ka zaman ayeuna naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Di pesantren mah aman atuh masyaallah ngeunaheun balik maca Quran di imah tarariis tarawih ngana jadi Bilal dibutuhkeun jadi imam doa ih atuh geura di santri mah teh surga masyaallah. Ilah syabun nasyafi ibadat rabbi sahatu budak orang tumbuh cukup ibadah ke Gusti Allah wal murad wasyabab basyab dimaksud ku syabun malam bijaiz arba'in jelema anu can ngalewat kana umur 40 keur mujuna resep ulin keur mujuna resep ngumbar nafsu mantak umur di bawah 40 mah geus pohara jasa. Eta mah lamun 40 leuwih masih kena maksiat kana tunggu harapan. Ke harapan. Buuk geus putih tapi masih kena WhatsAppan. Wah, geus harapan. Harapan tah mangis. Geus biang jurig. Biang jurig tah mah. Diangkat ku ari mah kamari ka karak panglima ku raja. Pengangkatan langsung. Langsung tah geus disahkeun di parlemen. Nyana. Jadi raja jurig ya jurig teh ngahormat ka jana sebab nyana rajana kita kula main-main iya wa bil ibadati mutlaq taat kuayana kecap ibadat jadi murad ibadatun mutlaq taat naon bae salat puasa zakat ya kitu radwi dan lain sebagainya wa bi nasyati wa taqdidu taatu ala masyati maksudna cukul teh taat nyalahkeun maksiatna min awal amri di awal perkarana ya ini modal santri di awal terus aya maksiat ya leh ku taat lah ta maksiat leletikan mah kos kitu ngatuh sweet leletikan aja awalna geus sepen ieu di suitan teh horeng awewe mah sugan teh marah henteu endahan haneng bae kos ku bawa itu kahayang nanya mah aduh masyaallah haji panai maghrib dan mah ditepak bujurna ku budak tepak set nepak doang ieu
dosa leutik nampak doang. Atuh mah atuh kudu berusaha ragam tong kudu. Sekali nepak leutik, 2 kali rada gede, 3 kali gede. Wa rajulun qalbuhu ma'laqun bil masajid wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu anna tifla mutahharun min adnasi dhunubi zahirah wa hadha adan mutahharun min danasi syirki wal ghaflah wal jismaniyah. Budak leutik bersih tina dosa-dosa zahir sebab encan aya syahwat, encan aya syahwat birahi kakarak sakadar dahar nginum ge narima ti kolotna. Bersih ku sebab bersih pada halang, pada ngarau, pada ngais. Sal budak geus dibersihan, dipandian, dipakaian baju kabeh hayang ngarais, komo lucu, keur meujeuna kembang mata, resep diome, resep budak leutik sebab dosaan. Kolot kajenting kukumaha ge geus ambalaya dosana embung ngome urang. Misal aja pendi dipandian, aja dipakaian baju piyama misalna. Aja orang di ais-ais jadi najis. Saya hatur naon guys nyana. 5 orang loba kene aiseun. Ku sebabna eta dosa ambalaya. Boro-boro urang atuh. Nu di mana geus bungeun ngais. Sayang. Urang memang lah henteu lah teh. Lah napa. Keur ieu mah dicekal-cekal cekeuna rada heuras ku ari maja tawadhu. Jadi wau teh teu jadi alif. Tetep we wau bae. Geus kolot kos kitu. Cek abi berojak we pada bae cekeuna. Ya wis baki. Pupurian. Bersih budak tina dosa, dibersihan zahirna, daek ngais, daek ngajak ulin. Leho tinggal leho urang wani tanyusutan lehona. Budak saha bae. Komo haju budak nawe we. Haju kadelna bakan pige. Pige teh pigalisen. Itu tak kadelekan raut-raut pigalisin mah. Resep urang diajak. Sebab can aya dosa. Kitu kene lalaki resep. Pahaza edan. Ieu ge sarua tiplul maani. Suci tina kokotor syirik. Syirikan. Jero hate teh motoran. Tatagenan kana dunia, tatagenan kana sawah, tatagenan kana pagawean, tatagenan kana dinar jeung dirham, tatagenan kana atasan, tatagenan kana pagawean, tatagenan mulus Allah. Ngomong mah bisa. Ngomong mah bisa urang. Cok praktekkeun geura ulah tatagenan kana dunia kuat jago. Jago lamun kuat. Hese. Saya bangunnya tenang amat sih hirup kadang ku aing mah indah amat atuh di tahun deui aing mah ku harija alhamdulillah gawe terus atuh tiap Sabtu gajihan di tahun deui. Oh berarti tenang teh ku boga gaji syirik cek ahli toriko syirik cek syariat mah teu sebab geus boga tatagenan salian ka Allah padahal Allah as-somadi. Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam. Hartina kul bejakeun ku anjeun Muhammad, Allahu ahad, hiji Allah teh.
Huwa ahad. Allah teh somad anu pake pamurantengan ku urang kabehan. Jihad naon bae ge muranteng gara-gara ka Gusti Allah Somadiyah. Mantap dibaca ku Haji Pendi. Kutub Rabbani wal arifis somadani Allah kutub. Tanya lagi nu maca ge teh nyahoeun. Tanya nu maca ge teh nyahoeun somadani teh naon? Atuh dibuktikan dagang karung. Tah lamun bener-bener somadani mah atuh geus teu kudu. Robbani bangsa pangeran selalu ke Allah. Somadani muntayang ke Allah. Kutub Rabbani wal arifis somadani Allah kutub. Eta teh nya enggak bohong. Matak dikutub kutuan saya. Tah dikutub eta. Tah ya, matak termasuk salah saji orang yang terkutuk eta. Ya ini dibaca Kutub Rabbani wal arifis somadani. Deui. Tapi ya jangan teu daek nurutan seeutik begitu tah. Tuh. Jadi tidak yang serikeun. Kita yang serikeun teh mah lain seri teh mah. Eta kos gitu. Ulah aya syirik di jero ate. Babari ngomong na ese. Ke. Geus tah. Ese ieu bangunna tenang amat aya naon sih? Aing mah deuk tenang kumaha aja anak teh ya. Unggal bulan mere kain naon deh itu berarti tetagenan ka pamere anak. Sia ku tenang-tenang ting ieu sih aing mah atuh aing mah asal aya undangan tenang. Lumayan. Tagedak dia. Asal undangan mah puyeng. Tuh, jadi tetagenan ka dinya syirik. Sia ku tenang-tenang ting ieu sih aya naon sih aing boga simpenan alhamdulillah. Kamari itu kan ngajual tanah aing menang 1 miliar dibagi kebagian sing 200 juta aya tinggal 100 deui lah atuh nek naon deui jaing geus kolot geus tinggal ngadaharan 100 juta pakai ibadah kos bener tah kos bener kan syariat mah bener tapi sekali toreka atuh acak-acakan tetagenan kana 100 juta tuh kan beda tuh kan cak syariat mah bagus heueuh geus ki geus aya mah lama geus ulah ka mana geus dahar jang aya tadi 100 juta asana tangkap paeh ge duit nyasa nah geus bae geus kumaha mah dahar minum sare dahar ibadah heulah geus ka Cilongok ngaji kemudian salat tatagenan ka 100 juta cak syariat mah masalah geus bagus cak tarekat mah syirik tatagenan lain ka Allah ayo deh kumaha coba moal aya tah Tiflul Ma'ani nama masih ada tatagenan gawe di pabrik masih ada tatagenan nyawa masih tatagenan dagang masih tatagenan bangsa itu tadi teh simpenan moal kiai kadang-kadang tenang amat sih hirup maksudnya beda jeung batur teh kiai mah kadang-kadang tenang kumaha tuh ja santri asal balik benyana ngeupelan. Jadi alhamdulillahirabbil alamin kadang-kadang nusugi marada gede. Kos bener tak kiai? Eta kiai morosot eta kos kitu teh kiai. Tatagenan ka murid. Berarti kan murid lamun eueuh pokoknya nangis walah waweuh. Madak nya nama teu boga murid teh ya nyieun plang menerima. Tuh, kaharti kan goreng warima. Menerima ajaran baru, murid ajaran baru. Teh tatagenan ka murid berarti hayang pamerena eta teh kos kitu teh syirik. Jauh hari tarekat mah itu. Supaya ka harti bae mah ieu. Supaya ka harti kos kitu eta. Dijieun pondok pesantren ge hayang loba murid tatagenan ka murid. Hayang pamerena maksudna. Atuh mau jadi ahli Allah moal. Moal jadi kos kitu. Hese atuh hese. Sia bangun tenang amat sih aing mah mantap tenang emang kadelna kunaon sia kadelna tenang maksudnya aing mah teu boga nanaon sebenarnya mah aing ge nyaho sia motor teu boga mobil teu boga jadi imah saya bangun pan tenang amat aing mah kieu lamun aya batur anu ngabutuhkeun aing tah aing osok dibutuhkeun tanagana alhamdulillah ku aing osok ka pabrik atau ka kantor sok aya dibere tatagenan ka tanaga syirik kan ya takut gitu mual jadi wali itu bagus gitu mual jadi ulah jauh-jauh bukunya anak
Wah jadi wali syirik. Ulah ayana naon di jero hate teh? Hiji Allah. Allah nuskaya minta ka Allah. Allah nu gagah minta ka Allah. Allah nu jabar minta ka Allah. Allah nu qahar maha maksa minta ka Allah. Allah anu maha rahman maha rahim minta ka Allah. Nah naon di jero hate aing? Aing mah tetagenan ka dunia sapira dunia jeung Allah. Waktu ku ale cokot bae. Tetagenan ka jabatan kumaha jabatan isuk pagi tu aing eureun. Tetagenan kana pangkat sapira pangkat. Di dunia doang di akhirat menyoto aing pangkat. Aing mah leupas tina pangkat. Tetagenan kana geng-gengan henteu. Tetagenan kana naon? Hiji Allah. Cicingna deuk di mana belos. Dik jadi kiai, ai ka Allah aing mah. Sia dek ngaji dek ente dek mere dek urusan sia aing mah ka Allah beres. Aja nu ngarajina ge bakal nadaraekeun sebab henteu asa ka penta. Nu mantak teh daek ngaji di lembur teh kunaon kain celeng sok diputer-puter teh pan. Kotra. Nyana puguda. Kotra. Beres jang kiai nama jang nyana tolol. Goblok itu mah tolol bin goblok bin bloon bin anak nanaon teh eta. Teh naon. Duh. Jadi lamun nu teu hayang geus teu hayang ka Allah bae. Teu asa berat, ieu sok beban. Nah, urang teu ngaji eta kadinya ka mushola sakitu deketna. Lah. Kunaon sih? Teu lah. Naon? Sok eta minta ongkos. Atuh bere bae sapira ongkos sih? Aing masalah lain masalah teu bogana aing asa katekeun asa kageng-gengan aing. Ieu kiai teh jadi geng tatanya. Coba lamun kiai na, ulah kudu marere dak. Sia ngaraji ka aing ongkos geus siap. Ulah kudu mere aing mah pokona ngaji be. Hayo pokona sia. Aing mah teu kudu disumbang ku sia sebab sia menyumbang leutik. Geus mulai deui bae. Cak masyarakat teu hayang. Nolkeun. Nya eta nol mah kan lain disungut. Allah Maha uninga hate. Di sana aja orang lah, ayo bae orang ngaji ulah kudu mere naon hate hayang lah cak Allah sia ngomong doang. Hate. Beda ke karasana ge teh ka Allah hiji. Nah ieu kutub rabbani wal arifis somadani ta eta tah. Nu hese ge jadi rabbani jadi somadani. Rabbani bangsa pangeran, naon bae ka pangeran. Somadani bangsa somadan, naon bae ngagantungkeun ka Allah. Kutub rabbani wal arifis somadan. Oh. Nah ulah aya syirik. Jadi eta nu mantak nyana lahir lantaran bersih min danati syirki. Urang tina dana si syirki bae ge moal mahi 10 tahun. Nu suluk kabersihan syirik. Ulah ngajak cakang jeung Nabi Ta'isa abdu dinar, Ta'isa abdu dirham. Cilaka abdi dinar. Jelema bangona maka sepatu hebat bupati horenganan kerja di abdi dinar. Kerja di abdi dirham, gubernur gitu kayaknya. Namun niatna memang tadinya kecuali lamun niatna dek ngararapih negara lain. Bisa jadi gubernur tapi henteu jadi abdi dirham. Henteu jadi abdi dinar. Tapi nek bener-bener dek kalaksanakeun tugas. Atuh teu tu kiai gejain teu kalaksanakeun tugas sarua bae abdi dinar. Habib jatuh abdi dinar bae. Kabeh bae. Sakabeh teh. Tok. Madak kadeuleu di jero hatena rencana motor, mobil, sepeda dan lain sebagainya. Itu ku ahli Allah teh aku lantaran nyana mah geus jadi geus kaluar anak Tiplul Maani ta eta teh bisa dibere ku Gusti Allah tek dedeulean dedengian dan nyana teu beudang embungeun di nyanana urang mah hayang nyana teh embung wal goflah weung poho per detik ulah per menit per detik nyana mah teu poho ka Allah per detik tek emang gua pan diajar heula mimiti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha kuari ganti la maksuda la ilaha illallah urang teu meunang tah lamun can boga guru
can boga guru karena lamak sudah sebab aya makna tersendiri eta torekat teh lain zikirna ngarobahna ngageserkeun perasaan. Nah gaya guru tungguin la maksudnya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kuari geus bisa naik la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aya perasaan-perasaan nu lain kayak lamun urang ditungtun lain engke muringkak bulu aya anu ijazah mah anu nu bisa muringkak nerang lamun teu ijazah nu muringkak nu handap la ilaha illallah Manya zikir dah gaceng heran aing mah. Zikir si gaceng. Lain inget ke Allah inget ke eta heran aing mah zikir si gitu. Eta waduh terpimpin teh mah. Salah sahiji murid gagal eta. Gagal tuh gaceng. Atuh, ya guru dah bibrojak bener teh mah. Sarua jeung doana zaujatan aduh nah naik mari Allah sesuai jeung detak jantung Allah tapi kan kudu aya cara tersendiri letahna ka mana perasaan kumaha nah ieulah nu hesen Allah detak jantung teu beunang dituturkeun ieu mah keur carita doang naik ke hu kos gitu hu luhur jasa tah lamun geus hu geus lain Allah deh hu kos anu ngintip eta naon garang-garangna puyuh hual aduh Gusti wa adhiri sana bizarin napat di ikhrajin nafas adhiri di ikhrajin nafas hu keluar tuh kayak Allah kajero hu Allah engke hu kos gitulah ikhrajin nafas domirsan wabil khurujin wi bizatin akdas ketika keluar wabil khurujin wi kajrahu keluar Allah wabil khurujin wi bizatin akdas ketika keluar takdirkeun zat anu maha bersih Allah kajra faqadiri sya'na bi id menan gitu bi idkhalin nafas faqadiri sya'na bi idkhalin nafas wabil khuruji in bi bizatin akdas ketika kajrahu keluar Allah sesuai jeung guru teu beunang sakahayang urang geri aya supir nurutan eta bejana nurutan pas abah ngabahas eta nyana kabeneran jadi supir nyana kikituan we hu Allah langlem jadi bos lagi heran kok jadi kos kieu anak muah Allahu aya dipecat gawena jadi supirna kos kitu ya kayak molotov dipecat di imah ge kitu bae hu Allah pamajikan balik udah cenah kakak di kitu bae mah digawe henteu naon teu balik sorangan hu Allah mancing di hareupeun imah menang lele imah kudu kagrogol imah ieu tuh tina hu Allah teu beunang sabaraha ieu keur dongeng doang dek dongeng lamun geus bisa engke bakal tiplul mani ulah aya goplah jadi per detik lain per menit deh per detik Allah sesuai jeung napas kajero hu napas keluar Allah napas kajero hu napas keluar Allah carita doang hu Allah engke kadituna karak eta teh engke disebutna teh ngahiji timbul ka karak nah ieu bersih min dana si syirki wal goplah jadi lamun encan bersih tina syirik cara tadi aya main di jero hati atuh moal aya tiplul mani lamun basi kana goplah ka Allah atuh moal aya tiplul mani nah terakhir jismaniyah awak urang ieu ngahalangan ka Allah nu mentak wujuduka zambun ayana urang teh sebagai dosa cek ahli hakikat masih kena urang di
ditekadkeun aya atuh urang teh ieu teh masih kena dosa wujudu kadzambun jadi aya mah Allah urang malalagaan ayana geus nalika lalagaan ayana ulah disebutkeun aya nu aya asli nama Allah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi urang mun masih kena ngaku aya urang eta teh leutik kene hirup teh leutik kene eta teh geus jare geus teu ngaku ka diri urang ka diri sorangan teh geus hiji Allah pan bisa kitu hese urang nyaritakeunana sebab ieu mah kudu ditungtun micinan perasaan kahiji tidak syirik heula jero hate geus eueuh pasti bakal timbul dengan sendirinya moal goplah ketika geus teu goplah nyana fana kan pasti kan ka Allah doang mun ditanya naon eta sinu aya di jero kantong Allah ma fi jubati ilallah eueuh deui nu di jero jubah kecuali Allah jadi di babawa eta mun keur urang mamawan mau Allah geus teu bisa diajak ngobrol geus teu bisa geus eta Allah bae kana mah nah jadi jismaniyah ge ieu teh jadi kokotor ayana urang ngaku bahwa urang aya kokotor tah eta mah lain perasaan ke kudu lain omong elmuna kudu ilmu rasa geus kudu hiji-hiji atuh sok tina dana si syirki heula picieun anu jero hate naon isi di jero hate aya naonan nu salian Allah kakarang ke kapanggih nu dua tadi hiji Adam kedua subut Adam muftikorihi ila ghairi teu butuheun Allah kana sejen nomor kada subut hartina subut teh subutu kitu ibtikori ghairihi ilaihi butuhna nu sejen ka Allah tuh Allah teu butuh ka nu sejen butuheun ka Allah sakitu tauhid mah babari gaji tauhid mah komo diskemakeun mah sajam 2 jam jadi praktek tauhid mas tauhid bil af'al tauhid bil